kajadian ieu hikmahna urang salaku anak incu sing emut kana jasa kolot baheula nu ngabelaan urang topati jiwa raga sadayana disokon pikeun agama jeung nagara demi anak incu supaya hirup salamina aya dina kanyamanan. Jaga iman, jaga akidah urang, akidah Pancasila. Sabab di jero Pancasila geus kacakup sakabehnan, aya sifat ketuhanan, aya nabina, aya para walina. Ulah kalideur, ulah kagodan, ulah katarik ku angin anu nipu, sing tetep maju kana papagon Pancasila. Nu jerona aya silih asa, silih asih, silih asu, Rohman Rohimna pikeun sakabeh makhluk Gusti. Sifat ketuhanan aya dina Pancasila, sabab Pancasila jimat layang jamu sekali musada, ulah dirarobah ku lampah untuk saluyu jeung Pancasila. Ulah mempegu banda, ulah heder ku turunan, sabab eta perkara nu dibenci ku Kanjeng Nabi. Jaga tur rawat sajarah salilana, ulah nepi ka dipo